alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Jelema masantren can mulaluyu khususiyah ge geus diinkaran. Kagarak mondok doang jadi pergunjingan. Aisyah Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh, masantren. Masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang. Bari sakola tante, henteu. Di pasantren modern apa salap? Aisyah Asep de ka mana hirupna? Kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha? Tak budak masa depan suram si Asep. Kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang geus diinkaran, dinaha-naha. Urang lembur bingungeun deui. Zaman internet masih masantren. Masantren salapi teu karumaha sia hirup ka hareupna. Beuh budak. Mun deuk masantren modern. Ulah masantren salap. Ieu mah masantren salap, ijazah teu boga engke kadituna ngojek sia ka jeung kumaha ge. Mending mun aya motor lamun eueuh. Ayo sia. Aduh, pergunjingan di kampung si Asep masantren. Eta kakarak masantren doang ge geus litun karo. Beladieun si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we sia naon mondok bae. Terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Wari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan kekedeng deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh, si Asep hebat jasa ya. Wari dihitung-hitung teh geus 10 tahun. Beuh, luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna, nyana sambutan pribumi, nyana kabeneran eueuh kori nyana. MZ teu datang jaga supaya nyana deui. Ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat. Nyana kabeh geus mulai. Jaheut si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan. 15 tahun nyana masantren. Awewe arembungan. Keur mimiti masantren umur 15 tahun, kuari masantren geus 15 tahun, can rencana kawin cenah geus 30 tahun. Uis geus mulai aya. Uis geus mulai aya tawaran kawin can moal wakah heula. Emang kunaon? Lah can hasil maksud cekeuna teh. Waduh. Jasi atuh sakitu bang geus bisa. Bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur, tapi jeung nu bisa mah aing teu bisa. Neuk naon tuh? Neuk riyadhah. Bener ya Tereh Junaidil ya. Neuk riyadhah cekeuna ieu. Ka mana ka Gunung Karang? Wah jadi dukun ieu mah ieu. Mulai nyana kuari mangaheyeuk dina ilmu batin. Neangan guru nyana, waduh teu kapanggih-panggih jelek kebeneran aya. Terus ku nyana diolah zikir, terus bae datang ka tijahar, datang ka kopi, ulu mulai bajuna cumplang-campling, litun karo. Asep, aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup. Kunaon atuh kopea siang mah beuh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad. Sep baju asana aing maneuleus sia ka mamana eta deui. Di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju. Teh mah hayang ieu bae baju. Sendal sia mah sabelah lain. Sepit tentu jama kesupuh para ruguh sia sih sebenarnya kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan. Cep hirup atuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial. Waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran urang nonton golek yuk. Orkes deui. Henteu lah, henteu bae nyana mah serba henteu. Gaul tilok sorangan bae. Waduh, mantep jasa. Indung bapana geus bingung Sep.
aing Malaysia asana waduh sia sih jadi naon ieu ku aing di pasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang-campling kieu kadang-kadang aing Malaysia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teh bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia neuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan emak kula mah geus urusan sia deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bae boh budak sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka pulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun negara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia deuk kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah dek lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang-campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus Masya Allah jadi omongan jelema kuari di mana-mana ngajinya nama ayana lain diharap di tukang we bari ngarokok ada si Asep jadi kieu ieu budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjalnya na sial aing atuh sia teh guru hees udah ke hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cenah sok aju nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ieu ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi itu Asep ditukar diuk bae kok ya di dia geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih mantak aneh nanya ka tukang kopi B ya ieu tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk nya nama ti isuk heran aing ka sia Asep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang-campling tinggal cumcang-campling lain deui Sep ayo orang balik ente orang balik kalau mau di dia baik ente ayo iya kaji dia naik di dia gue ditawaran tadi mah dicemooh gue nawaran ayo diharap di dia moal ente ayo iya bareng ayo bareng ente iya mau di dia bayar kan oh terjadi begitu datang kayu pak Asep kerazan Allahu Akbar itu lain Asep maghrib apa tadi diajak cara moal tanyakan coba orang dia tadi Asep emang tadi na ira jasar gaya di dia jisia meureun si Asep kumaha ieu lalakonna wah mulai tah ieu cumplang-campling geus kaliwat ku hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu na kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep naik derajat si Asep aju kunaon betul ayo bah supaya yang laku baik gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tangan tuh nu aya bayar duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanu mah ese cenah musuhna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep, sia emang kunaon ya bisa nyahoan gitu geus ulah sebengeus pokona eta bae jual ngomong ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang Masya Allah isi Asep wah tuh mulai
Saya seminggu kan. Waalaikumsalam. Sep. Iya. Laku-laku pugu ieu. Naon? Ulah umur saya 30 can kawin sarua teh maju. Lain kitu saya sok sarua kitu. Atuh sarua besar. Henteu mah minta doana bae aya asep onam sama teu kawin kitu mah. Aya tung geus teh kudu kawin lah. Henteu mah yang doana bae anak aya gade ciduhan macain. Poh geus ka ditu. Bau balik tidinya perebut jelema. Ya Allah, ya Rabbi, jelema kabeh ngadatangan asep diseret gede hutang orang. Tah ieu si asep geus model jasa kuari seceduh metu sakecap nyata. Anu tadina si asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian. Ada bulan Rajab Palende ya. Kuari si Asep jadi omongan hebat jelema. Di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh, menghina, mencibir kabeh neung hebat-hebat. Setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun, nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan, nu baheula manehna teresep kuari paling cinta, nu tatadina geus istimewa ngan si Asep na bae kuari embungeun. Nah ieulah nu mantak disebut nakirah maksudah. Awalna mah nakirah dicemooh wa tuqsadu sanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakirah maksudah lantaran geus aya siril khususiyah kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanyana paceg dina khususiyah. Baheula mah manehna kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipicenan teh lantaran loba jelema katipu ku dunia ja dunia mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunia nu belah ditu tadi nanya ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia. Kamari masih itu ngabereleng mobil nanek make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh kanu nyieun dunia bae. Geus melalui riadoh mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia. Geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena kuari mah embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga dua rupa mun teu nyacad ngalem. Eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka. Nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah aya tengulak ta'aluk putul patali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah. Kuari bageus bisa Asep teh nomor 3 nafsu. Lantaran nafsu mah kendaraan setan. Setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru. Jangan ganggu manusia dibere orang teh nafsu dikendarai ku setan dipicenan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku ari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku ari mah dituntun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu. Nomor 4 na setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mah ti jauh keneh bae setan geus lumpat sieun
gitu kene kasih dina Umar boro kasih dina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lompat ieu aya Umarna kajen ku kumaha ka sorbana bae sieun ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan babarengan sa mobil rejeng babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tambahaneun ma'isyah boloon doh kan ayo setan terus ieu mah ku si Asep setan bisikan-bisikanana dan lain sebagainya dipicenan geus eueuh makhlukan geus eueuh duniaan geus eueuh nafsuan geus eueuh setana murni luar biasa Asep hiji bae Allah masya Allah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere nu sugih resepkeun lantaran tilok dipenta pejabat geh datang resepkeun lantaran tilok dikumaha-kumaha hayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon dunia geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal resepkeun lantaran di dirina resepna ka Allah mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udang-udangna gede kurang kumaha si itu kasep jeung hebat tapi bungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara kos kitu nah iyalah nu mantak nyana sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud ka nyana aya Allahan kos kitulah si Asep wah istimewa nah awalan litun karo keur ngalalakon kadua watuk soda saniat badak tamakkun minak maka payazharu ilayhi sahibuha badal khopa lahirlah rahasia kawalian sohibuan nu boga rahasia tersebut badal khopa sabada nyepi mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ka belah dieu lah baheula keur perjuanganna neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ka belah dieu na neuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi kayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuanganna neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieu na keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busul kalim belah dieu na oh luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieu na deuleuh perjuanganana pait anu luar biasa kapaitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya mah embung nginum urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae ngahiji jeung jawara urang jadi jawara ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi ngahiji urang jeung petani urang jadi petani atuh naon bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok tak eta larasa ge ngabersihan batinna sabada khofa be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat yang nyilip maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai oh lah bertanya ka aing engke bae geus jadi kiai memewahan pan geus jadi kiai jadi memewahan geus jadi kiai memewahan ge teh asa mewah ku harina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun jadi duit mah loba di bank itu berapa hari itu bagus gitu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim kunaon teh dimoderenkeun modern ge teh jurusan jahannam
ieu mendet dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun geus sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ke bau dunia bae hese kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung nepot eta pan sakolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi unggal poek si kiai na lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae tuh kan itu cenah kiai mah ngadidik didik teh podo sero lah bohong bukti dah kadituna kiai na loba anu ajuna malah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiai nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belum teh kiai ka injem ku setan nah dimurnikeun deuk dididik ieu teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara, lain mental pemerintah. Lamun dididik di pondok pesantren modern mental geus mental dunia. Dididik di sekolah geus puguh tambah dunia lagi dunia deui. Dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat. Nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat. Nyana jadi Dracula nguyuk jeung nyesep getih masyarakat, eak-eakan masyarakat. Lain teu pinter tapi mentalna. Nah iyalah di pondok pesantren dididik mentak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajen kiai nama gedong ge belum teh kiai nya nya nah hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai jiga ada teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak murid da masa bodoh teu beunang jeung bakakak panding tembak ge ulah. Wah, ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalah ieu mah. Tadi keur carita. Ai geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kene beda ulah. Make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah. Etalah si Asep teh keur ngariadohan eta timimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tafabihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nyana mah dijauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat aju ngagibeg bae katarak camat doang ngagibeg bah tuh komo bupati ba datang ngusruk camat bae datang ngagibeg atuh bupati mah ngusruk lamun datang bangsa gubernur teh lain ngusruk bapana ngusruk naon tahan ba ya masa luhureun ngusruk naon ringsak teh mah geus gepeng ringsak bae geus tuh batak lobat kira ringsak. Nah, eta terdiri dia, itu datang baik sebut. Dia nama urusannya, urusan orang mengaji baik. Dia nama urusan dunia, nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Quran. Orang mengurusan Al-Quran, toja iya orang yang nyana. Itu datang baik, orang menghormati kemanusiaan anak. Adapun tujuannya anak, atau masing-masing baik nyana orang tabun kiai diskusi itu kakarak, eta kungsi riado.